tuh. Ayo tuh. Mang, cobalah pengenkan mie ayam 2. Lada tuh. Teuing atuh Mang ada angge encan. Oh, asup. Ah, nggak nyala lada di ladaan. Entong. Sing lada. Enggak bos. Ul, kunaon yang lamun wae? Pan ku ini traktir mie ayam. Tai ucing disangrai, parusing bray. Ari maneh parusing kunaon Ul? Pusing teu bawa ka Bogor, cobalah bos. Pakai nyemperin ka Bogor batur jeung malam mingguan. Ari maneh ka eta we awewe penghapus di inyom-inyom. Kurang ge keur bingung ieu. Bingung kunaon bos? Sugan teh bos mah kabingung. Bingung pugu duit loba pangabutuh eueuh. Ai. Sugan teh naon wae bingung teh. Tenang ulah mikiran ka bogoh wae tiang listrik ge ti leutik tepi ka ayeuna sorangan wae panceg kita tiang listrik. Terus urang sarwakeun nya jeung tiang listrik. Pan sarua. Astagfirullahaladzim. Tega maneh mah bos ah. Mau dibaturan deui kurang ke. Enggeus lain mah. Beda. Mang, mana mie ayamna? Asal lila-lila teuing. Gerah ayam nak keur dipencit. Bagor, atuh lila meureun. Lah 2 mingguan lah lilana. Keburu modar urang di dieu, ul lila-lila teuing. Aduh, tukang ayam teh teu bener eta mah. Terus sabar. Ul enak mah tong mikiran awewe teuing da awewe mah loba, mun keneh nama urang nangan duit, lobakeun duit da awewe mah resepeun kana goreng patut daripada kana goreng milik. Kata-kata. Aya bener naon ge bos? Heeh bener euy. Tah ieu mie datang. Tapi ieu mah mina pagujrud geuningan. Atuh ngaranna ge Lupa lah. mie. Atuh ngaranna ge mie. Ayo gadarul. Ayo. Ari ieu mie make saos apa make gula? Ke bensin. Sasan mah. Iya. Ieu mie pagujrud hese ngaduk-ngadukna ieu mah. Terserah ngaduk semen jeung pesik jeung ngahijikeun. Mong wae lah harga. Oh, enak mah geus sing sebuah enak mah urang geus basi mah urang dengan duit. Siap lah. Aduh, urang dagang cincau ti baheula, melan sasi urang. Untuk memelan pamajikan. Urang mah sorangan we, jomblo ditinggal mati. Dicinta ulang pun tiba. Neng mereka mana? Dari ke warung. Udah tuh neng. Dari mana itu Mang? Neng cak ulam mah. Mau ah, Kunang gitu. 32 acis. Iya, bade. Ayo dinambakeun nya. Saeb geuning neng. Si Amang mah nyantos atuh. Ajong atuh. Tuh gagal PDKT teh. Misalnya banyak poho urang we. Udah lah. Bapak deui. Bahangan lah, we. Kemarin kenalan dah. Nyawa sampai karek bisa pak. Awas. Dak, buka tungguan. Buka cacing tuh. Buka. Kare, bentar. Iya. Kare kabeh lah. Kare itu dibere. Lumayan ya, kayak cacingan tuh, terode daripada fagiat, daripada wah sebenang kejo-kejo acan, lumayan ya, benang lauk wae malah beli mana tuh, ada dak dikit salah sebuah duit mah,
Ka tukang warung ya, sayang aku dulu, lumayan aja nganyok-nganyok wae malah rokok udud wae mah. Ningali cacing biasa mie, teu boga duit gimana lapar banget. Sedih amat hirup deh. Are hirup lempeng-lempeng teuing ge kos tiang listrik kah. Batur teh. Coba can mani boh hangit kieu lah. Dae lah, lauk kayak ginian mani wae oge gini boh hanyir. Dek kadang naon atuh lah butiran buut. Dae lah hirup aja kieu. Ih, pak gue seset tuh, ngasupkeun. Kesusahan juga ini paling gigi, kurang gigi. Kemana nya? Wah, begitu euy. Panas nih, aduh. Ini ngehea betul. Bener kuling tuh. Gul. Wak. Kemana mana? Rek mani euy. Oh, mandi. Wis, ieu 70 ya teh mani. Jangan mandi dia. Tujakeun lamun anu nyakeun dek keur lieur. Aduh. Biar kunaon teh mikiran naon, Pak? Gak duit tuh. Lieur suruh dek lieur. Nyarang minang, bubuk minang yang ngerti aku ini. Buk lagi nang, Pak. Jalan tah meureun sama. Sabar, Wak. Hirup mah coba-cobaan. Lamun lebar saweran, eta ngaranna dangdutan. Kelak. Eta mana yang buhang Kan aing mesti jepet-jepeting ieu. Ayeuna mah tong loba gaya hirup mah sebagai duit oge nya, Gul. Lobakeun istighfar. Cara urang ya. Amang oge walaupun banget goreng kos HUSBY. Ai urang oge nya sok ngadoa ka Allah. Urang ge kadang-kadang sok ngadoa ya Allah mudah-mudahan jodoh urang teh sing urang Palestina, urang ge ka Allah teh. Amun urang ke Palestina, urang Korea, urang sok ngadoa teh. Tong deukeut teh bau eta kelek hangit Mang nuhun pepagananya. Aya mah urang geus ngabatur heung kitu mah. Aing geus kieu mah kapalang tenar. Ieu nya ayeuna mah amang sedih urang ilus sedih. Amang senang urang ilus senang gitu heuh. Leres eta mah. Tamun amang teu kejebur, urang arek ceuseurean teu kaceurik. Wah, ogang, Wak. Heureuy tong dianggap, tong Jadi dianggap. sama senang di atas penderitaan orang lain. Tuh, urang mah tong dianggap heureuy we heuh. Jadi dianggap banyol. Ini nyanggut-nyanggut ya. Mana? Itu tuh, ntar tulungan. Pakon di badak-badak tinggi ya, kira tulungan ya. Nah, Mana? mana? Mana sih gua kain di kucing. Ayo naon ya. Wah, lubang ya mah. Masak sih kan nama. Masak kain. Lain lubang. Ini masak. Lu Kucing heula. ima gerak. Kolot heula kabejaan. Aing naon Aing pengalaman lubang ieu. Lubang mati sia. Yo, lu sih lihat sia. Ki ubang eta mah poho. Aing sa kabenon. Coba kata tadi dia. Oh, si cicing di dia. Oh, saya cepelan. Siap, ya. Kok bu tarik. Tang geus. Eta teh nana teh. Iya mah. Naon mah coba. Ini salah. Kita bisa. Cuma aing lubang. Bel itu di meunan. Wajah ukuran 7 cm. Salah, Masalahnya. Pas Suparman gitu din. Lain. Paha. Kasugan urang lahu teh. Pantesan berat ieu nya. Ayo betul aing eta. Ayo bakal kabur. Heula kita geus salah. Iki heula. Kabur aing. Mun hayang mah tina. Mau hancur. Mana tadi teh? Oh iya dia kayu. Goreng-goreng kayak iya wasiat.
Kamari rame sering tahu. Dan ada gelis nih. Orang mereka bawa ya, yang serangan kemarin ke Bismillah. Jika nih kita itu, benar yang pucuk dicinta walaupun tiba. Jangan mojok ke jalan dari kemana neng? Dari kawan. Sana kemarin yang kita jadi putri sering tahu gelis pisan. Bisa wae Allah. Dari kemana nih kita tuh? Ke warung Anternya tekeda itu diantar ngajelang ya. uang atuh memaksa. Ayo nak ke anternya. Ayo atuh. Memaksa. Kapan kemari teh? Tak acan warung diantar amung ke kita teh. Itu di depan. Bade ka warung anu mana? Nudit. Payun. Itu sok jajannya sing warung. Kuah diborong teh bayar lah. Bagian dengan aku. Kana kahayang lah. Bisa wae Allah. Nih ayah teras kita. Ayah. Neng tong waka tuh cari celah aja dia. Ini buru-buru. Cari celah. Hangat naon. Naon ya? Udah jaring besar. Rasanya juga yakin atau menyegarkan hati. Lainnya sebenarnya mah aku hadir teh kangen tinggal lembur, tapi semenjak pertemuan pertama kita teh asa kumaha gitu mencet mama aya rasa kaneng pertama pan tos ngerepet ya kedua kemarin diantar teh kaneng mungkin ini pertemuan ketiluna memang pertemuan kita terlalu cepat tapi nah hati-hati asalila mengungkapkan rasa itu intinya mah ate ngomong kaneng. Halo Teteh, tong hilap dukung channel Dayah TV supaya tiasa lihat neng-neng. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan poho. Aduh, kumaha ya aduh. Geus kat. Pisan. Bisa ya Allah. Bari ka Tekeda ajelang ya. Itu diantar. Atuh ayu. Kamu kan dijawab. Action. Ari maneh kunaon? Pusing kunaon? Bagus. Ente emang Ari maneh ul. Kumaha?